Galih aing arek bertanya kepada sianya, kenapa kalau pamimpin anu bener Ya. selalu loba anu ngahujat, anu ngegoreng, bahkan ka bapak kades hoho anu aya di Jawa Tengah nepikeun ka mobilna oge dilempar ku minyak jeung loktop. Loktop naon teh molotov. Tah, Molotov cik, mah. saya mau nanya, Nah, gimana kalau orang pemimpin yang bagus itu selalu ada yang usil? Karena apa? Menurut sia? karena nggak senang. Hah? Karena nggak senang. Lain lamun aing mah kalau memang manehna tidak seneng, nya, nah atuh make ngaduruk mobil batur. Tah, aing mah teu ngarti. Nya, lamun teu seneng gal nih. Kalau kata saya, ya mah kata aing, kalau tidak senang kita sama orang, datang we ngomong baik-baik. Anjing aing teu seneng ka sia, geus. Bener teu? Benar. Ulah di tukangan gal, jangan di belakang. Keberaniannya itu rata-rata di belakang. Tah, akibat jelema anu teu boga kawan teh kitu. Gal. Iri dengki ka jelema anu teu becus. Kitu. Kunaon lamun ceuk aing mah kieu, kunaon jelema anu kapamimpin nu alalus sok ariri sok dararengki. Ku sia mah teu becus digawe, ceuk aing kitu gal. Ieu mah tuh da batur boga mobil dar mobil batur diduruk meuli goblok teh. Batur teh menang meuli teh dar diduruk ku sia. Ah aing mah geus lalieur jigana gal eta jelema anu sirik anu dengki ka pamimpin anu aralus. Lobana eta jelema teh nguyuk oli. Oli naon? Oli mobil. Apa nu oli mobil ge lamun geus dipake pan hideung. Gal. Jadi manehna mah oli mobil teh kan kopi. sama itemnya disangka kopi. Tah, jadi we lalieur. Ari kita mah bukan, langsung kita mah pesen ke warteg. Ya kan? Iya. Kita mah langsung ke warteg. Makan. Ngopi, makan, rokok. Ya kan? Nikmat ya. Nikmat, kita mah tidak iri sama orang yang bagaimana juga. Justru kita mah nyari orang yang baik gitu, gal. Beda jeung si samain jangan. Anjing. Beda anjing. Eta mah urusan kancut anjing.